Jarang sahagan soragan. Lah soragan. Ya. Sorangan jenenge. Oh, mana teh sareng seueuran gitu. Tara. Deka mana? Bulan, deka mana? Ayo we nu tang bantu kalau bulan. Biasa dari orang kampung mah kieu we da kasih negeri tentang lantung mau dimot teh pada melarang. Para sudah wala. Lah, sudah wala. Lah, naon beres ya? Asa kecelakaan baturan. Kabel kasieun mureunna saya tah. Aduh, geuning aya bapak tertinggi panglimanya ke siapa ngapos tariwa. Lah, tariwa sae. Bukan ke pengkarang tukang Prabu soge. Nyai ti payun. Deka mana? Lah, deka mana? Bade ka sawarga. Di drawer. Bade nepangan yang mati-mati jagatna maksudnya bade dilungsurkeun we jabatanna pabrik. Wong edan wadian Alansyah. Kaula oge boga jasa ka sawarga teu wani nungkap caplak. Teu wani noel kana kakawasaan eyang kiamat balik. Ari maneh pakat ter-ter teh acan der hayang dulu batur. Naon maksudna sia? Mun maneh arek pan ka sawarga anu harti sakarepan di barangkal kaca. Sampun kaca geus meunang edit. Udah wedi pikeun yang kalah maneh di pawanan juga. Oh, bade yang kalah kabeh. Iya, mana gara cakalah mumpung payuneun. Gelo sia wala ini. Bagi ngajauhan dewe. Nah, bagi angan diuk teh geus we kada kitu. Make keung sieun lain sieun ku jelemana kunaon aku kumisna. Padahal ke sawarga semua. Namun kitu cara maneh bakal dicangkal disangakeun ka pamantar juga. Ieu ketal kaca sakulah tamtama pikeun ngajaga keamanan di jero negara. Nakis serangan di luar negara jeung jero negara. Sae agan bade naros daun agan teh salapura keamanan. Iya. Hari keamanan ngabutuhkeun naon kan? Ngabutuhkeun aman. Nah, agan bade nyangkalak abdi puguh-puguh. Berarti agan teh aman ngajak ribut abdi. Kalah balik-balikeun tutung kan teu balikeun tutung. Eta di pondaran sia sopal di mama. Mumpung abdi lineuk. Edan pin nantang lelas kan. Jadi lupa bukan diumlah luar biasa. Kumaha bede sileuleuskeun eta silai ku kael motor sampai kitu. Aboga we kuring mah. Sebarak we puasana seumur hirup. Paeh urang momal. Kuring hirup kene geuning hebat sia balag kan. Bot. Dengan lulus bos dan lulus tuang lah tuh. Tunggurai buat lulus mulai lah lulus berobat dokter. Jageurkeun bos lah. Jageurkeun. Tah agar pada kitu ke batur teh. Anggap rendah, anggap hanap, anggap remeh, dumeh abdi jelema leutik. Tegelu pangkat, cacat ku sidawala komo ku abdi. Lu paling sia. Cacat adina komo ku lanceukna. Tunggureui buat henteu deureuy serius kitu Pak. Sageurkeun baru kitu maneh bisa. Lah, sageurkeun maneh bisa abdi mah nyageurkeun. Betul bro. Nah dia bisa ini. Dewe nama naon? Amun cek dewe geus. Tah nama cageurkeun Gus ya. Amun cek dewe cager sia budak deui. Oh sok atuh kitu. Agan palai cager kan? Oh iya, palingna geus berapa?